اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama anu paling utama anu kusim abdi dihormati para sesepuh masyarakat Kampung Cuping, para ibu-ibu, para bapak-bapak, para santriawan dan santriawati, khususnya kalau bang santri anu kararasek anu suku sagesek nepi ke samping kasoek sehingga mamang santri menjadi kalaleser. Pengalamannya, keseringnya, sering, masih yang lagi puja sinaring syukur ayo urang sangkakeun ka Allah anu Maha Ghafur anu barantos kasihan beribu-ribu kanikmatan ka urang sadaya nyatana nikmat iman sareng Islam, nikmat sehat walafiat. Kulantara nikmat tersebut urang bisa kumpul deui dina ieu acara Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cicing subang gitu. Salawat sinaran salam hai urang salawat sinaran salam pamugia dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyatane baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargina, para sahabatna jeung tehilap ka urang sadaya anu Pohon siada. anu ngarepkeun syafaat nangkeun di yaumil Kiamat. Berdirinya si Mabdi di sini. Anjay. Saya ingin menyampaikan pengetahuan saya walaupun sedikit tapi nggak apa-apa ya. Saya ingin menyampaikan 5 keistimewaan di bulan suci Ramadan. Last. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa umat Islam akan mendapatkan 5 keistimewaan di bulan suci Ramadan. Nyata hiji. Nyata. Pakai nyata. Lain nyata ke pakai. Yang nanti dijawab. Mau nyawa. Ayo doang itu nyawa mudah. Coba ya jawab maya bagian apa? Keistimewaan anu pertama nyaeta bahwa seseorang di bulan suci Ramadan lebih baik daripada misik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya sih. Bau mulut di bulan suci Ramadan emang lagi geus teu asing bagi urangnya anu sok daeng ngalaksanakeun bulan puasa. Ada sok daeng ngalaksanakeun puasa ada we. Arjawi mana ya? Aduh, emang jauh puasanya. Meskipun urang bau gitunya ala batatai kebo gitunya ulah isin urang etanya. Sebab eta mulut urang di bulan suci Ramadan eta hiji keistimewaan anu barantos dipasihkeun ka urang sadaya anu daeng ngalaksanakeun ibadah puasa. Takbir ge. Allahu Akbar. Terus keistimewaan anu kadua nyaeta para malaikat bakal mintakeun ampunan pikeun urang sadaya anu daek ngalaksanakeun ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, para malaikat eta bakal mintakeun ampunan ka urang sadaya teh mimiinsan dugikeun ka buka. Nya, keistimewaan anu kadua ieu nyaeta adalah keistimewaan terbesar bagi urang anu daek ngalaksanakeun ibadah puasa. Mau lah basi. Terus keistimewaan anu katilu nyaeta Saiton eta mengalihkeun keuteunya ruang kampung sehingga mau bisa lepas. Kunaon Saiton di bokatan
Atau pogo. Tenang eta saya tante dibungketan. Atau pogo siya mai. Doa kita ngomong nanti. Udah sombong banget. Jadi syaitan teh dibungketan supaya ulang ngejauhi tina kanikmatan maksiatnya. Seperti kena amang jauhi gitu malah buah kan ka Ilyas gitu ya. Gotena. Dibuti ngabale doang eta buah Ilyas terus dikuar jauhi tadi akan alias dipadong gitu ya. Terus aja kita merasakan kemanisan buah tersebut gitu ya. Eta kemanisan buah tersebut eta akan menjadi dosa-dosa yang begitu luar biasa. Ya, ulah kita jauhi, no way kawan, jangan begitu. Itu adalah sebuah dosa. Itu adalah dosa agar kita semua masuk surga. Terus keistimewaan anu kaopat nyata Allah bakal ngahias kana surga-surga pikeun nyaman nyambut urang sadaya anu lain ngalaksanakeun ibadah puasanya tahu atau bakal ngahias kana surga urang gitu ngahias kana surga urang ya. Ilmu ulah mah dihias ilmu sahur nama eta pun naon eta si dohor teh ya manggi pada bang es mending ngacang-ngacang cenah minum es begitu ulah eta ulah kitu nya kena mal dihias gitu surga eta buah teh. Terus nu terakhirnya eta Allah bakal ngampuni ka urang sadaya di setiap akhir pentingnya gitu. Jadi anu kalimah ieu teh jadi geus komplit gitu. Allah teh bakal minta ampunan pikeun urang gitu, bakal ngampuni urang di setiap akhir penting. Jadi urang lamun hayang diampuni ku Gusti Allah Subhanahu wa taala eta urang kudu puasa nanti ada puasa dikebuk ya bohong, ini hanya bercanda kawan, jangan diarah hati deh kamu udah siap kawan. Tanya mungkin sakit tuh di abdinya selalu sebenarnya ya pak. Terus oh jadi pembahasannya kayak nggak semata kilo kan. Jadi sakitnya di abdinya bisa aya omongan abdi anu ngabentur kana tuur ngabentrang kana tarang nyeredet kana ti korong uyuk-uyuk di kaliang tai hampura lur abdi mah nuju belajar hampura kasadayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.